Wa fi zawaji tanu bieu syarat di panganten awewe nya aya 3. Ayeuna di panganten lalaki syaratna teh khamsatu surutin aya 5 nya. Mana nu 5 teh alhilu kahiji halal nya halal teh bisa kawin nya. Aya kitu nu haram aya eta nu rek kawin lalakina teh pamajikanana geus 4 contohna rek kawin ayeuna kanu kasabaraha kanu kalima maka eta mah haram. Wa ta'yinu kaduana kudu tangtu jelas ieu mah wal ikhtiaru katiluna karep sorangan lain karena paksaan. Dupi aa teh nikah teh dipaksa geuning sok ayanya henteu digerebeukeun geuning mun di dieu mah nya tah eta naon sababna sabab lamun dipaksa bisa-bisa nikahna teh henteu sah. Wal ilmu bihilil mar'ati teras nyaho kana halalna awewe lahu ka itu zawaj ieu nu rek dikawin teh halal atawa haram masih keneh lengoh atawa mas naon geus pakuat pakait ka ditu ka dieu. Wa ayya rifa ismaha wa nasabaha kudu apal ngaranna teh emang teh kawin teh ka saha budak saha tah kudu terang maka keur qabul geuning tarima abdi nikah ka nyi anu binti bapak anu tah eta teh syarat da kudu apal teh nya. Kudu apal ngaranna saha bapana saha ulah apal teh ka budakna we wungkul ari ka kolotna teu apal au ainaha atawa kana zatna itu mar'ah nu mana awewe teh mantak sok ditanya larasna ieu pi bojoeun teh cobi tingali bisi sanes tah eta teh emang bakating kudu naon kudu terang sanajan moal mungkin aya nu nukeurkeun ya di urang mah moal mungkin asalain ieu moal ngan pedah eta teh kudu terang. Salit deui wa fil wali disyaratkeun bagian wali aya nama berarti wali teh jalma anu nikahkeun bisa kolot mun aya keneh bisa lain wali teh. Naon syaratna ikhtiarun ngawinkeun teh karep sorangan lain dipaksa batur geuwat budak teh gara kawinkeun tah lain kitu tapi nu dimaksud maksa teh lain berarti jika contoh bieu da contoh bieu mah lain maksa eta mah nitahnya ari maksa mah hiji bahasa anu ngancam lamun henteu teh bakal ruksak awak atawa ruksak harta kawinkeun sia budak lamun henteu dipecat maneh tah sapertikeun kitu eta kan maksa ya beda moal aya nya di palemuran. Wa faqdu maniin nu kadua wali teh kudu eueuh nu nyegah sapertikeun mana wa huwa kufrun walina kufur kafir teu bisa ngawinkeun anak anu Islam. Wa piskun pasek eueuh pasek mangkaning ciri na jalma pasek teh diantarana sirahna tara make tutup naon we tutup nama eta teh diantarana bintik-bintik kapasekan. Wasiban budak keneh walina teh eueuh naon kolotna teh geus maot ngan aya walina teh ngan kabeneran budak keneh teu sahnya. Warikun jeung abid eueuh abidna ge wajununun gelo nya mutbakun anu langgeng kolotna gelo mikiran biaya teu sah ngawinkeunana eung gelo teh naon plin plan ya rek mayeng sabenerna mah maksud mayeng teh naon gelo henteu eta ge masih kena disebut naon disebut mayeng bisi kumaha bisi pas ijab kaparengan gelo kan teu sah kawinna eta dina syarat jadi wali. Wa fi syahidaini syarat saksi ya.
saksi teh mang di naon saksi ulahnya wa fisahidaini teangan saksi teh ayakuna ahliyaini li syahadati ahli boga kapasitas pikeun nyaksian ulah kusaha wae saksi teh kan di urang mah kadang saksi teh nuturkeun naon nuturkeun sah can ge dijawab ku saksi ceuk nu lobaan teh sah tah sapertikeun kitu kedah ahli wa ayasma'a al aqda saksi teh kudu nguping kudu ngadenge kanu keur akad ulah malaweung we ningali naon ningali leungeun anu keur akad ngadeg-degnya ari obrolanana teh di Bandungan teh kenging kira-kira ragu mah sah can lamun teh mah bener-bener saksi anu dipenta sah jeung henteu nya sanajan nu ngesahkeun mah lain saksi tapi saha nu ngawinkeun rek amil atawa naib eta nu boga kapasitas ngesahkeun tapi di urang mah budayana nu ngesahkeun teh saha saksi akeun we nya ulah dipaseaan mana afada dzalika al mudabigi kitu dina masalah saksi mah jadi saksi mah hiji bisa nyaksian nu kadua naon tadi teh ngupingkeun kana obrolan lamun ku Arab mada terehnya ankah tuka wa zawajtuka binti ya, linapsika mun ek make mahar bi mahri khamsina giroman minadzahab halan qabil tu nikahaha bi mahril mazkuri halan ngan lamun ku bahasa Sunda kudu jelas ya bahasana kudu jelas ulah naon ulah uga euge binti bapak tah ulah kigituan kudu diulangi deui supaya naon supaya jelas maksud jelas teh supaya kakuping ku saha ku saksi da ari memerememan mah moal kakuping ku saksi ngan kakupingna teh halan sok dilalu naon sok dilagukeun atawa lamun di urang mah basa Sunda mah kontan tah kakara ditarikeun pas palebah eta nama mimitina mah sok uga euge nya sababna naon sababna hiji teu biasa ngucapkeun lapad eta teh sanajan ngapalkeun sapeupeting ge da pas isukna mah angger eta teh ari ngadeg-deg mah sok poho deui nya tah eta dina masalah pertikahan jadi pertikahan mah rukun mah aya 5 ngantina masing-masing anu 5 teh ngabogaan syarat masing-masing jadi ulah sagawayah nyieun saksi ulah sagawayah nyieun wali